dulur ari rukun Islam teh kan aya 5 nya. Kahiji sahadat, kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima naik haji gitu. Lamun bisa ngalaksanakeun nu 5 eta berarti sampurna. Tah kabeneran kuring teh can ngalaksanakeun anu kalima. Da kusababaraha yang sampurna ku kuring eta dilaksanakeun anehna nah pek dicarekan jeung diadat ku ajenganana nya. Pedah ngalaksanakeunana teh kuring naekan manehanana pas ke waktu sholat kan ajenganana teh haji manehanana keur sholat qobliyah lohor kabeneran kuring teh dah cek inget tadi teh cek manehanana cenah itu nyampurnakeun nu kalima mah kudu naik hajinya geus we dina nalika waktu manehanana keur sholat sunat teh ku kuring teh dinaikkan nah mah karek diadat jeung diamu pancik manehanana cenah nya ngarah sampurna tapi nah pas dilakukan kuring kekadi adat jeung diamuk teu paham mah lieur kita lieur